Terpenting tos di mana? Nah, balik na make ojek. Ari mobilna ka mana? Pugu keur penting mobil mogok neng. Kuari di bengkel keneh mobilna. Oh, emang mobil rusak naonna? Teuing puguhan neng. Keur penting neng urang rada pasea jeung tukang ojek. Pasea naon ari kamu sosok pasea wae jong batur. Atunya neng, kan kamari sepakat di bengkel sampai ka imah ongkosna 20.000. Nya terus? Dibere kurang 10.000, embungeun manehna. Nya atuh moal daekeun kan 20.000 ongkosna. Nah, merenangan 10.000 ku kamu. What? Nya moal daek atuh sok aneh kamu mah. Ih neng, kan naikna samotor duaan jeung manehna neng. Atuh patungan lah 10.000 ewang, kurang 10.000, tukang ojekna 10.000, jadina kan 20.000 pas neng. Kunaon embungeun. Sok aneh-aneh wae sih ieu nya guys nya. Curiga ti awal ge. Dambung rugi sih ieu mah. Mun kamu jeung si Komad heueuh bisa 10.000 ewang, 10.000 ewang. Da batur mah atuh keur usaha ari kamu. Kumaha sok aneh-aneh wae nya guys nya. Ya, engke mah mun kitu deui tong neangan tukang ojeknya. Neangan munding wae teu kudu make bensin, jukut loba di jalan. Sugan mundingna, daek ngabonceng munding.